Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panggijer sareng pamilon anu kuring lebih kahormat. Alhamdulillah puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu Maha Esa. Anu parantos masihan nikmat kesehatan sareng kesempatan ka urang sadaya. Ku kituna urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu kesempatan kalayan sehat walafiat. Shalawat sareng salam mugia urang sanggakeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna teu hilap ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta simkuring Asep Imansah di kelas 11 IPS 1 di dieu simkuring nganggem pancen janten panumbuk catur ngahaturkeun rewu nuhun ka sadaya panggijer sareng pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kesempatan kanggo ngadiskusikeun sareng ngamadarkeun ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan kabersihan keur sumubarna virus. Supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang sasarengan buka ieu acara ku bacaan bismillah sasarangan bismillahirrahmanirrahim. Para panggijer sareng pamilon anu kusimkuring lebih kahormat. Saat acana nincak acara salajengna supados teu disaha-saha di dieu simkuring sejak nepangkeun para panggijer anu bade ngadugikeun ka mandangna. Panggijer nu kahiji nyaeta aya Bapak Ade Prayoga SPD mantenna ti kawitna ti Majalengka mantenna mangrupikeun kepala sekolah di SMA 1 Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun ka kasumpinganna. Salajengna panggijer nu kadua nyaeta Ibu Muminah SSSAG kawitna ti Majalengka mantenna mangrupikeun guru PAI senior di SMA 1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganna. Para hadirin sadaya, supados urang leuwih halaman kana jejer anu bade dibahas urang sadaya. Ayo urang regepkeun ieu kamandang ti para panggijer. Sumangga ka Bapak Ade Prayoga SPD kanggo ngaduwikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Ade Prayoga SPD anu parantos ngaduwikeun kamandangna. Saya pisannya anu didugikeun ku Bapak Ade Prayoga teh numutkeun mantenna aya kabersihan lingkungan teh kacida pentingna komo keur ayeuna sumubarna virus. Tah cara ngabersihan lingkungan teh ku cara tong micen sampah sembarangan di sekitaran sekolah atawa di mana wae. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun ieu sawala. Sumangga dihaturanan ka Ibu Muminah SSSAG kanggo ngaduwikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Muminah SSSAG anu parantos ngaduwikeun kamandangna. Numutkeun mantenna aya parentah ngajaga lingkungan kabersihan teh tos aya di Al-Qur'an sareng hadis dipedarkeun kalayan lengkap. Dina Al-Qur'an atawa eta hadis teh dipedarkeun yen ngajaga lingkungan kabersihan teh mangrupikeun sabagian ti iman. Jadi lamun urang ngajaga kabersihan lingkungan teh sarua we jeung ibadah, tapi aya keneh we nu can sadar kana lingkungan kabersihan teh kacida pentingna. Kumargi waktu sana sakedik di dieu simkuring bade ngawatesan ngan ukur 3 urang pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosana ku cara nyebatkeun nami sareng ngacungkeun pandangan kalayan hade. Mangga dihaturanan aya nu bade ditaroskeun. Oh nya mangga Imam. Anu aya nu bade ditaroskeun mangga patarosana. Hatur nuhun ka Imam Anwar Pauji anu panantos ngadugikeun patarosana nyaeta ngeunaan kumaha kabijakan sakola teh dina sumubarna virus ieu kanggo ngajaga lingkungan kabersihan. Mangga dihaturanan ka Bapak Ade Prayoga SPD kanggo ngawaler eta patarosan ti Imam. Hatur nuhun ka Bapak Ade Prayoga SPD anu parantos ngawaler patarosan ti Imam. Waleranna nyaeta ku cara nyiapkeun alat kabersihan anu lengkap di sakola sareng nerapkeun tata tertib lingkungan kabersihan di eta sakola. Alhamdulillah teu karaos ieu acara teh parantos rengsek kalaksanakeun kalayan lancar. Kumargi kitu hayu urang tutup wae ieu acara ku bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring para kanca nedah hapunten anu kasuhun bobo sapanon carang sapakan hapunten bila aya kalepatan dina basa atawa cariosana nu kirang merna ka hadirin sadaya. Rupina mung sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.